kaduhung kaliwat langkung hante nyembah kayang agung. Wari kumaha lamun penganiayaanana make teluh ya sih. Ulah dipajar eueuh ilmu sihir teh urang lamun nyaritakeun dina tafsir jaga engke sakedeung deui. Nyaritakeun tentang Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam pan eta teh tukang sihir. Anu ngamodip tambang jadi orai, dadung jadi orai. Ngadu jeung Kangjeng Nabi Musa, tongkatna jadi orai. Sihir, teluh, jeung mujizat. Ieu mah keur carita bahwa sihir teh aya, teluh teh aya. Ulah dipajar eueuh, ente mun teu percaya buktikeun coba kuari tuh ka Sukabumi. Di mana kana? Di mana kana? Tuh, emang sia masuk meuli meureun. Nyaho kan berarti? Ya, bener. Jarang, sebar duit gara. Ayah teh. Urang lamun deuk meuli sihir, deuk beli teluh, baheula mah kudu ka Sukabumi, kuari mah ambalaya di Sukabumina geus ka urang. Urang lamun deuk ngeluh, baheula mah kudu ka sisi laut, teu kudu ka Cianjur. Teu kudu ka Sukabumi, teu kudu ka Ciamis Pangandaran, teu kudu asal sisi laut teluh ambalaya. Urang lamun ningali ka ditu ka Pangandaran, hehe, teh tukang teluh malulu. Terus urang ka dieu tah Garut, pameungpeuk ka ditu teluh malulu. Lain lalagaan. Demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah. Ditetepkeun di pamijahan. Awalna pan ka Garut heula. Awalna ka Garut, pameungpeuk laut kidul, didinya cicing. Tidinya direspon ku Gusti Allah. Berangkat deui terus ka belah wetan. Tidinya teu direspon keneh ku Gusti Allah. Kunaon? Lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan. Iya emang kumaha gitu. Marukanana eta teh wali ditetepkeun di dinya, wali ditetepkeun di dinya teh deuk dingeunah-ngeunah cara kiai nu kuari. Aya ngeunah barang jrek di dinya teh jelema narurut ngariung cok ompon sok boga gede kieu. Ya, teh kiai oplot apa kos kitu mah. Kakara kaya nu harewasan bae ngomong kiai itu mah anu deh tuh kiai gitu geus harareudang. Ya, teh can jadi kiai atuh kos kitu mah DPR tah mah kos kitu mah. Nu hayang ngeunah mah bupati, DPR, gubernur, eta carita ngarareunah. Kiai mah ulah caritakeun geunah salila hirup Kanjeng Nabi memperjuangkeun agama datang ke perang. Jadi ulah ngahayalkeun haju kuari hayang boga motor Mio, ti Mio Avanza, ti Avanza naon gara? Tuh, ti Fortuner. Itu siapa tarolol kabeh berarti. Perjuangan anak mana? Jadi kiai si kos gitu. Urang lamun nyaritakeun ku hari deuleu kiai sosok kiai teh hararebat jasa. Deuleu bajuna hebat, lain ulah. Ai geus bisa mah masalah. Deuleu sorbana hebat, deuleu kendaraana hebat, deuleu sendalna luar biasa. Mun ku urang ditingali sendalna Masya Allah, baheula mah bakiak, baheula mah kelom, baheula mah gamparan, naik sendal lili, naik deui sendal Adidas, naik deui sendal Loto, naik deui kuari. Atuh kiai anu make sendal harga 9 juta nanaonan. Teh si kiai tak kuyai. Eueuh masalah heulanan keur carita aya geus bisa mah tapi urang leluhur urang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nu geus diangkat jadi kutubul aulia sapopoena carang make sendal. Carang make sendalnya ditanya kunaon cara make sendal?
isin ieu suku bakal dikajero kuburankeun mun dipakaian sendal nu bagus besi ditanyangke ku malaikat naon maksudna make sendal bagus naon maksudna make sendal teh besi salah maksud kula cek Tuhan Syabdul Qadir daripada besi salah maning teu make sendal di urang mah beda merek doang teu jadi merek doang beda merek mbong aing mah teu gengsi teu mah wow kurang hebat atuh ge penghormatanna kurang hebat ke lamun diondang amplopna leutik lawan teh kiai nya tek ku telu teh kiai waktu beres artina masalah geus bisa mah yeuh keur carita kutubul aulia seperti kos itu da izin rasa nailah sihir eta sarfu syai'an wajhihi eta walugot tetapi sihir anu biasa geus dicaritakeun dina kitab Fawaidul Makiyah dicaritakeun tidak berbagai tafsir nyaritakeun tentang sihir sloba nu jelas sihir teh aya kumaha muzawalatun nufusil khabisah li af'alin wa aqwalin yutarattabu 'alaiha umurun khariqatun lil 'ada cokot ku urang jarum cokot ku urang benang cokot ku urang memerang awi cokot endog puputihna bae beubereumna dahar sok aja seserian heran teu meunang dahar burung dukun ge tu dahar sarua sukeun ka dieu eta ngaran nu di teluhna saha apesna jam sabaraha ulah siapkeun tengah peuting set misalna babacaanana dengekeun gusianya jatuh aya jeung dina kitabna duku kumaha di palentin neluh geus atuh di kiai mah deuk neluh ge jababarieun aya kitabna jiru mah teu anti ja kiai ge neluh ai daek ka neraka mah gitu maksudna baca uyut nu aya di tangkal Golkar caringi siapa tuh telu keur carita ayalah babacaan-babacaanna fet yukeun tenden di dinya mana arahkeun ka imahna mulai dibacakeun ulah napas set kudu di tengah sawah tengah huma ulah kadeulean ku sasaha sebab juri kaganggu mun aya jelema jadi jana kudu babarengan jeung juri mulai datanglah kanu dituju plek aduh kunaon Mbak coba ieu nyeri amat coba nyeri kerokan deui udah pindah ka dieu aduh kaceli pameureun teh mah kaasupan cai lain kaasupan cai ada kieu aduh tarang di dieu kunaon Pak aya meuli Fortuner dieu wah bapak edan ye mulai berubah wajahna jadi berubah kulitna jadi berubah pemikiranna jadi berubah etalah teluh mulai melalui pagawean melalui ucapan anu geus dikemas ku bangsa perdukunan maka ketika nyampe terjadilah perubahan jelema nu diteluhna datang urang ka Sukabumi Assalamualaikum Ki Haji di gongna Ki Haji
Haji aya naon ti mana ye abdi di Cikupa emang aya naon gitu ya kadi kieu Pak Haji abdi dagang tadina maju dagang naon tuh sendal aju kumaha tuh kabelah dieuna waduh eta teu laku-laku gara-gara aya tetangga tah dagang deui sendal dieu kanyana bae ceng ulah diantepkeun kos kitu atuh ulah diantepkeun ceng boh ulah mun kitu diantepkeun itu silaka ceng teu gampang nu kos kitu mah ceng maksudna aceng ka dieu endek minta tulung kan lah cak Abah Haji mamaningan dipaehan bae nu kos kitu tanggung aya ge ribet mah engkena kitu deui bener mending dipaehan bae atuh maningan paehan bae bau budak ngaluhian malaikat eta dukun keur caritana ayo guys nah iya tah harga-hargana lamun 2 poe langsung paeh hargana sakitu nah, lamun rada lambat saminggu 2 minggu tak ieu lamun dilambatkeun ke muriang kena beak heula kabeh kena kandas mungkin 3 bulan 4 bulan kena bulan tan ieu deuk pilih nu mana ceng ayo lah cak Abah Haji mah mendingan nu sakaligus bae enggeus tah mah spesial tah mah spesial ambo geus eta bae guys bener ceng ayo dosa mah tanggung jawab aja nya pan gitu amat iya Abah Haji mah ngajalanan doang cak urang Cikupa babarengan bae tuh dosana bae kos kitu lah sihir jadi ieu mah caritana aya lah sihir yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dina Al-Qur'an dimodif ku ahli sihir di zaman Fir'aun ketika persatuan jeung Kangjeng Nabi Musa maka eta tambang jadi orai dadung jadi orai annaha tas'a masyaallah gitulah datang kakuari terus teh aya di Amerika nu panggedena sihir mah di Belanda sihir anu pohara mah di Inggris di Jerman yo ahli-ahli sihir kelas kakap mah di ditu sarua bae maka aya pertarungan sihir setiap per tahun emang pertarungan sihir itu sarua bae ieu sihir Indonesia mah termasuk sihir letik encan sakumaha nu paling hebat sihir di Amerika ngadu jeung India ngadu jeung Pakistan ieu sihir kelas internasional jehe emang kumaha gitu di Amerika wah di Amerika mah teu wauheun ka Quran wauhna ka sihir Inggris sihir Prancis sihir luar biasa satu ketika aya nu berangkat ke Amerika datang ke New York di ditu teh aya hiji nini asi orang Amerika begitu dideuleu sosokna teh putih keur mah kulitna putih serba putih segala rupana nanya ka tamu nu urang Indonesia nyana teh lamun cek bahasa urang mah you mana di Indonesia Indonesia mana makan urangna urang Bekasi ti Bekasina kadinya tah eta imana dinya aya di perumahan Reflex di dinya teh kan aya tah imah maneh ngarep ngetan kan kageteun kan ya ku nyawa kos kitu digeus kadeule ku nini di dieu tah eta di Amerika Masya Allah lamun maneh teu nurut kan ini terjadilah bakalna sepulang di dieu bakal eta tahun berikutna bakal eta tahun berikutna bakal kos kitu iyalah kejadian nu bakal terjadi ka maneh tetapi lamun maneh bisa mengantisipasinya dengan cara nah ye bisa teu terjadi eta dukun di Amerika datang ka kos kitu dukun di orang mah sapira kieu doang dukun di orang mah. Mana di Cikupa aja. Bener. Ngarep ngaler nya. Ngaler. Kuari mah ngidul. Keur ieu mah ngaler. Kasalahan ta dukun parah. Keur ieu mah tetep ngaler, jadi dipindahkeun ku bapak maneh ngidul. Oh, bener. Bener ku lagi inget keneh.
Jahar bae takal balingbingnya. Balingbing. Asanan tak keur ieu nama aya, kuari mah meureun geus diganti ku buahnya. Buah. Lain buah, asalna tangkal asemnya. Ji ke. Asalna jatuh aya. Lah aya tangkal nu leutik teh di hareup teh naon teh tangkal nu leutik di hareup? Teh mah tangkal kembang. Eta. Tangkal kembang maksud mbah ge. Mbah ge maksudna kembang maksudna. Dukun can jetu teh payah. Melakut teh dukun kos kitu mah. Naon ieu ka dia ieu. Pugu kula nanya awewe di mana nanyana? Di dinya di Citra. Aju di Ciduhat. Ti ditu da lalaki kudu di Ciduhat. Mun can mamawa samping ka imah sia. Yeuh ulah disebutkeun embah. Geus pokona mah tama awe kos kitu mah kurang ngajar meureun. Abah mah mun ngadenge kos kitu teh teu resep jasa abah mah. Teu resep abah mah geus sudah diantepkeun ngaranna saha ngaran saha engke bae sabaraha duit lah teh mah geus gampang pokona mah ngaranna saha urusan ka dituna teh mah bisa dikredit masalah geus kredit dukun bloon asa ngadenge Bank BRI aing mah ngadenge. Nah eta kos kitu tah geus ngaranna saha ngaranna anu geus tungguan di imah tungguan pokona mah geus ulah disebutkeun embah lamun teu mamawa samping jeung sempak bener bae waduh epen mana epen aduh jangan lihat ependi nyana kali itu ya Allah iya sihir teh ngaranna oh barang datang teh ya sia-sia cak mana teh aku lah ya kekasih Epen tidak ada yang terganteng di dunia kecuali dia anak ibu mah teu kasep tapi bu kula bogoh jasa cek kula mau kasep jasanya anak dedeulean sia kumaha eta hideung apa putih putih hideung tetep bu putih dedeulean sia emang kumaha atuh kadeuleuna beuh kasep jasa asana Al Pacino ge eleh amboh budak teh eta teh sihir jadi kadeurna kasep bae pugu ku garaha sesa gerhana tah mah sebenarnya mah kadeurna kasep bae ya Allah eta sihir tugas kitu ngara bagian percintaan bagian perdagangan bagian dan lain sebagainya kumaha pamentana sihir aya andai kata Ki Umar disihir ku Ki Zaid ieu mah deuk nyaritakeun lain nyaritakeun hukum sihirna aya sihir teh madak Abah Haji Khairun mah baheula nyahoan jasa lempang tuh ti ditu tuh mana ti ledo ka Cilongo ka dieu atawa ka ditu ka Rawasem atawa ka ditu ka kitu Jawaringan eta Ki Khairun terus lempang kabelah ditu nyana ke mana ka Serang Citi kitu naon ngaran-ngaran Citras eta Ki Khairun lalakonna nyana masal aya ka ambe bae kieu anu boga teluh ya di lembur ieu kanyawan ku jana di deulean gerokeun gade piceun da mau teluh ya ini mah nya kula boga teluh piceun iya, tunda tahu dulu piceun. Sia langsung aju teu ngaku piceun. Ilmu juri kamu kau kana rakas ya. Kiai atuh banyak kudu boga barang teluh. Sia teu percaya, sia boga teluh, ya teu percaya ka Abah Haji. Coba buktikan. Ades ya ka dieu cekel. Kaluar getih sabulu-bulu. Ngaku sia. Oh, Abah. Ditapani sia. Eta teh aambeun lain teluh mah hangru ka ambeun urang lamun ti doyong ka gelam aya hangru teh di gelam aya teh di gelam Cilongok mas sengit ka ambeun mengkol ka teureub di teureub aya teh aya di teureub di leletikan malah leletikan orang terus kali itu waru teu katekan aya mah ngan teu katekan terus di Pasar Gadung aya deui ka ambe tah hangru di dinya terus ka Cikupa aya deui ngan teu pati parah di Cikupa
belok kurang ke bojong nggak itu aya tah kaambe ngan tetep teka tararaikan di dinya kaambe teluh teh kaambe iman dek lain dek nyaritakeun ilmu teluh nya ngan dek nyaritakeun hukum jelema nu dibunuh ku ilmu sihir ku ilmu teluh tak kumaha hukum tetep bae bunuh deui kajen ku kumaha ge jelema beuteung nu gede bawa ke rumah sakit di ronsen penyakitan bodoh tah dokter ugu beuteungna gede cacir penyakitan i dokter kuai dokter tidak ada penyakit dah cak ada yang mulus ini perut saya gede ya nggak tahu lah pokoknya ini penyakit scanning aju kuari nu dibotakan teh naon ngaranna kem tetep penyakitan tapi betung gede bawalah ka imah dahar mah ngeunahi nu kena teluh mah dahar mah biasa boh tuh ngelehkeun urang biasa mulai malalentu sagede kieu kalaluar getih kalaluar hewan eta teluh mah kitu kalaluar kadang-kadang kalaluar gitu segala naon garang-garana bayombong kalang dahsyat mah kos kitu eta teh urang neuleuna apa iya apa henteu apa iya bener sihir teh kos gitu. Jadi lain bohong aya berbagai kelas. Nah, ieu mah terbunuh. Ki umat terbunuh melalui ilmu sihir wa yasbutul qatlu bisihri. Tetap bunuh deui bisihri ku ilmu sihir. Andai kata Ki Zaid nyihir leuh ki umat paeh bunuh deui. Cuman untuk bahwa menjelaskan bahwa Zaid eta adalah tukang teluh atau teluh nyihir ieu mah teu perlu saksi sebab saksi moal anu nyaho ieu mah biiqrarin dengan pengakuan pribadi ya engke ku polisi bisa ku polisi mah jempolna tah digencet make gitu kursi akun deh aku siapa bahasanya ngaku atuh aing teu keburu ngaku jadi gencet kieu bawa tadi atuh siapa tadi gencet teh ngaku jingana teu daek ngaku kuat dia setrum kelek na setrum kelek teh getek setrum terus kamulah di setrum aja ngakun teh bahasa nyieur bener kula telah melakukan teluh kayak di mana sih aku sia sorangan apa nang meli di mana melina di ditu di Sukabumi bara duit melina bara duit sisa bara duit melina itu maksudnya nek naon polisi bagi dua aja ngaing polisi mah tolol nyetrum ongko bagi dua ongko ya keur carita kayawan bisa dengan polisi mah ku cara polisi namun geus ngaku bener berarti tinggal nyana dibunuh kembali la bibainatin lain ku saksi saha nu bisa nyaksian bahwa nyana leluh ya kudu saksi dage lain sekedar kitu-kitu kudu nyaho bener kana ilmu jeung teluh nu di kitu kirim teluh naon ngaranna walau syahida wallahu elosok dicaritakeun ku para pendakwah teh dina dongeng aya hiji tangkal kayu disembah ku musyrikin teh berkeyakinan bahwa eta tangkal kayu pinuh ku karamat tidinya teh jin geus lain lalagan geus lain jin sambarangan tama jin geus jin anu proporsional jegot lagi geus ngangsar ka handap tama jin marah jelema ditaroelan kita nyembah kadinya atuh lain saeutik lantaran loba anu hasil maksud gara-gara nyembah kana tangkal kayu eta
jo ayah hiji kiai goblok merenana cek ya mah merenan tangkal kayu teh dianggap pangeran tolol ujada dianggap eta tangkal kayu teh berkarabat goblok pangeran Allah sorangan tandangnya sorangan tuar kuaing sia kajen kumaha ge nyasarkeun sia ngiprat bae sorangan bae di tengah jalan kan dihadang hadang aing sia indek ka mana ye kiai indek luar tangkal emang kunaon mantak ditu disembah ku jelema teu beres kajen kumaha ge aing meragaji bawa kampak mawa waduh setan anu bangsa setan amatir makan bebenya ka ditu waduh lapor cek setan naon sia tagal gayu udah gitu war kusaha kiai lawan atuh ku sia teu kuat waduh babacaana panas maca naon nya na nyaho ku nyamke nyombaeja panas teu kuat kula bae teu jadakan nurunkeun panglima setan atuh turun atuh panglima ya panglima setan panglima berkat ya panglima macam-macam panglima turun ki di kamar usah karangan aing entah bisa galuan ya no dihadang ku panglima setan gelot sia jeung aing ka Allah ajen ku kumaha moal beres takal kayu lamun teu ku aing dituar galungan setan nu mana bae eleh ku baca subhanallah doang ge ngarang ini tuh ngalah keteu setan dicotos kobok baca hamim ain sin ko batu setan geus kabur cotos eleh kabeh usah ngalangan aing mah ka Allah pas dek diragaji datang deh naon sih susah coba ularan kieu bae ulah waka dituar bersih hawa nafsu ih oge nya setan tasawuf ieu setan mah sia bawa nafsu segala kuari mah balik bae heula naon sakira balik aing geus kadong dek luar helagan lalaunan tuar matuar bayangan balik bela nah ieu jam pengamanan nah ieu sapoe engke bakal dibere 2 dinar emas geus pokona penjauh aya dihandapeun kasur unggal poe deuleu bae deuleu lamun eueuh bisa ka dieu deui mun aya eta terus berarti eksis beres ya iya dicoba melaksanakan oke guys sebelum gitu mah nah ini Golkar tolol ya balik ya gayo bener isuk-isuk 2 dinar aya isuk KSD 2 dinar aya tilu penting berturut-turut 2 dinar cekna ngipas sih fokus dia waduh teu kudu tadi teu kudu dagang dengan perjuangan anu optimal masyaallah hasilna optimal kembali juga wah ya si kiai hari ke-4 hari ke-5 goblok beureun sia curigang tuar deui ku aja langsung nyana mawa kampak deui atuh dihadang ku sababaraha setan minggir sia sakali luar ayeuna mah geus atuh turun deui panglimana ka dieu wah galungan deui keket jana gelut dipapatkeun babacaan geus puguh hijib nasor dipapatkeun karasana hijib ripai jeung haji rapai-rapaina dipapatkeun ku nyana karasana berbagai hijib-hijib dibaca setan masih kene nang tangan kene bae malah kacekek kiaina ku setan di kieu-kieu hayo sia geura babacaan geus ka budah-budah akhirnya lamun teu setana kekeluargaan mah dibunuh ngan setan boga kekeluargaannya nama artina kitu aya kadedeh jeung ganya ta lain
air tali aisan setan makan kursi itu nama balik dengan penuh kekalahan meme balik teh ditanya ku kiai mana teh kapan lain nu galungan jeung aing teh heula teh bener aing nu teh heula masih aku aing sakali ge ku aing sia ngacengkang babacaan aing karasa ku sia panas malah tinjuan aing teu bisa ditangkis kapan ku sia ngagoler aing mun teu karunya mapan ku aing sia di gol tapi kos sia kuari gak menangkeun aing non dia latar belakang kiai keur ieu mah kiai berjuang deuk mayahan tangkal kayu nu dianggap pangeran teh ikhlas lillahi taala penuh keyakinan nu dideuleu atuh kami leku kiai boro-boro kami gelut sabenerna mandeuleu beungeut kiai kami teh geus sieun jasa lantaran tina babacana ge karasa ku kami bodas luar biasa apa hari nu ieu mah latifna lain pinu ku keyakinan jeung ikhlas lantaran neuleuh di handapeun kasur eueuh geus 2 poe ieu bener oge jadi naon tuntutan nu pertama mah yakin jeung ikhlas nu kadua mah goblok ieu si setan ngabohong sia kaing tuar deui sia ku aing motif nu kadua mah tuntutanna dunia elek dulu nu mantap kejadian naon bae urang perang di zaman tahun 45 penuh penuh ku keyakinan jeung kailas menang urang kejadian duma demo ge lamun pinuh ku keyakinan jeung ikhlas menang kajenting ku kumaha ge tapi lamun muatan-muatanana teu ikhlas jeung teu yakin dunia eleh kajen ku kumaha ge eleh bae lain setik jelema anu gararaga tapi setengah mah teu ikhlas jeung teu yakin urusanana dunia nah ieu perang Badar teh ya satu peperangan anu luar biasa ditaliti terus sampai ke akhir dunia datangkan de kiamat ditaliti bae terus hari berganti hari tahun berganti tahun kepemimpinan berganti kepemimpinan terus baik Mekahna tetep eta jelemana ganti Madinahna tetep eta jelemana ganti kosi Indonesia kuari tanahna ibu pertiwi Indonesia baik tapi pemimpin ganti jelemana ganti dengan pergantian personil manusia bakal berbeda zaman Pak Harto seperti kos kitu urang melalui Orde Baru ganti deui nu kadua seperti eta ganti nu katilu seperti eta kaopat seperti eta kalima kuari seperti kieu ieu keur carita Badar Kangjeng Nabi dengan personil nu saeutik berangkat untuk menghadang ontan-ontan nu dipimpin ku Abu Sufyan pedagang anu didinya bakal dihadang ku tentara mukmin sekedar penghadangan balad naon gitu ontan-ontan dagang geus persiapan perang getan teu aya jelema dagekan ngan saeutikan sapira dek ngahadang rombongan pedagang sementara kadenge ku orang Mekah Abu Jahal beserta rekan-rekan lain bahwa Muhammad teh ieu kuari ndek megatkeun urusan perdagangan antara Mekah Suriah lamun kuari kahadang ku rombongan Muhammad Mekah apa yang terjadi cek Abu Jahal sebab perekonomian terletak pada pundak Abu Sufyan kelanjutan jeung kelangsungan kemajuan Makkah sementara kuari rombongan Abu Sufyan teh dihadang ke rombongan Muhammad gas seluruh personil Mekah tidak terkecuali sahabat berangkat perangan Muhammad
Kangjeng Nabi mah dek ngahadang sekadar balad pedagang, tapi Abu Jahal mah dek merangan Muhammad. Kangjeng Nabi datang cicing di deket Madinah ngaranna Udwati Dunya, pinggir lembah anu deket ke Madinah tidak terlalu jauh. Tapi rombongan Abu Jahal dengan rombongan nu terdidik, terlatih dengan amunisi anu kumplit luar biasa, dibantu jeung awewe wanita cicing di Udwatil Quswa jauh ke Madinah. Sementara Rakbu rombongan dagang lewat laut, pinggir laut. Perbedaan Kangjeng di Madinah deket ke Madinah, iya rombongan Abu Jahal jauh ke Madinah. Sementara pedagang mah lewat laut ke dia pinggir laut. Kangjeng Nabi mangan sakadar sababaraha personil, kemudian tadi dilengkapi ku senjata anu sakumaha mistina jantaya maksud peperangan. Tapi ternyata Abu Jahal mah ngayakeun peperangan, ngajakan perang. Padahal mah rombongan Kangjeng Nabi mangan sakadar hendak ngahadang pedagang. Ketika diajakan perang ku Abu Jahal, tidinya para sahabat teh mikir ngenogoan instruksi ti Kangjeng Nabi. Kadengena dahsyat anu luar biasa rombongan Abu Jahal. Di samping tentara-tentara anu geus terlatih amunisi anu cukup, oge nyana dicicingkeun di tempat anu subur cai. Sementara rombongan Kangjeng Nabi mah di Udwati Dunya cai ge hararese. Rombongan pedagang lewat lain kadinya teu kahadang. Ketika ditangtangan ku Abu Jahal perang, Kangjeng Nabi munajat ka Gusti Allah. Apa mesti perang? Lantaran teu aya maksud perang. Tapi Allah ngainstruksikeun lawan. Masya Allah kan. Begitu Kangjeng Nabi ngajelaskeun ke para sahabat, wahai para sahabat, adu tatadina urang deuk ngahadang para pedagang, tetapi rombongan Abu Jahal di Mekah geus lumpur untuk berhadapan jeung urang. Ditanya ku para sahabat, kira-kira ya sabaraha jana eta? Sekitar 1000 leuwih. Aya rombongan urangan sakadar 300 leuwih. Muhammad, ulah Muhammad lawan. Sahabat gararieu lawan. Ai urang senjatana di lawan. Teu meunang ngomong. Kiai lapan perang teh maka senjata lawan. Ayo urang panggilngan saeutik ge lawan. Eta sahabat titah ngalawan kos itu lain mundur. Udang kabeh siap. Apapun yang terjadi pokoknya maka jeung kumaha urang siap. Nyana lobaan urang saeutikan siap. Nyana maka perlengkapan senjata urang teh siap. Nyana amunisi da loba urang mah kalaparan siap. Pokoknya pantang mundur, langsung berangkat. Bayangkeun eueuh konfirmasi jang perang tatadina. Eueuh persiapan, tetapi perang lanjut. Ceuk Kangjeng berangkat. Berangkatlah nu mantak kamari dijelaskeun. Wa ma in kuntum amantum wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dina poean adu hareupan dua rombongan mukminin anu saeutikan tur teh dilengkapi ku alat persenjataan anu optimal. Rombongan kafir anu lobaan tur dilengkapi ku persenjataan berikut amunisi anu lain. Tetapi terus berangkat. Ingat Muhammad, cek Gusti Allah kejadian tersebut. Yes, ketika antum bil udwati dunya aya di pinggir lembah nu deukeut ka Madinah. Wahum
kufar rombongan Abu Jahal teh bil udwatil quswa aya di pinggir lembah nu jauh ka Madinah. Sementara warakbu balad-balad pedagang, ontan-ontan pedagang berbeda jalan asfala minkum aya di bagian handap sebabnya lewat pinggir laut. Tetapi Allah ngajadikeun perang. Walau tawatum lamun dikira-kirakeun anjeun teh heulananan pasini masinikeun perang di waktu-waktu anu ditentukeun jeung personil-personil nu ditangtukeun aya pasini dek peperangan antara rombongan Kangjeng Nabi jeung rombongan Abu Jahal. Mukminin jeung kafirin teh niscaya laktalatum fil mi'ad aya perbedaan dina perjanjian sebab melalui perhitungan andai kata aya perjanjian peperangan saat eta meureunana make perhitungan di antara perhitungan anak keheula meureunana cak mukminin lantarannya nama lobaan urang saeutikar keheula ai kudu perang mah lantaran urang eueuh persiapannya nama aya keheula urang kudu perang mah lantaran urang mah can terdidiknya nama geus meureun urang dek bunuh diri. Andai kata aya perjanjian pasti bakal aya perbedaan dina perjanjian untuk ngalangsungkeun peperangan. Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tetapi dengan tidak ada perjanjian tapi dilanjutkan peperangan, tujuanana Allah dek ngalaksanakeun sesuatu urusan anu ku Allah dek dipigawe anu urang eueuh kanyaho makhluk eueuh kanyaho ieu mah urusan Allah. Mana mukminin walaupun saeutik dek ditinggalikeun ku Gusti Allah, kahebatan mukminin sehingga dek ditulungan ku Gusti Allah dek dimenangkeun. Kafirin sakitu lobana dek ditinggalikeun ku Gusti Allah mengpeekna kafirin walaupun berbagai persiapan anu terlatih jeung sajabana dek dideleukeun ku Gusti Allah kahinaan kafir dek dielehkeun tah eta maksudna. Nu mantap kejadian-kejadian segala rupa ge lain perang bae urang kan teu nyaho. Lolobana mah urang di luar rencana. Urang bobogohan jeung hiji awewe anu kurang dipake karesep dipake ka cinta beuy bobogohan teh geus main cintrong-cintrongan teh geus sataun leuwih. Bahasa aing cinta ka dia, bahasa aku cinta padamu I love you mah geus moal harajas. Ti ditu ge males lain lalagaan, tapi ternyata anu direncanakeun teh jadi lantaran dikawinkeun ku kolotna. Aita tadi nama anu tadina dipinang-pinang ku jana mah tumeureun pilihan sorangan ieu putih aya di kabogohna lenggik aya di kabogohna campernik aya di kabogohna geus lah ngaranna ge pilihan sorangan asana meureunanan sadunya panggeulis tangan si eta doang tapi barang dikawinkeun ku kolot masyaallah gendut aya di nyana hideung aya di nyana neuleuh beungeutna teh masyaallah sugan aya naik amper teh. Tapi kulantaran cak kolot da sing nurut sia ka kolot moal pati-pati metakeun sia lamun lain perhitungan kolot nurut pikiran sia nurut ka kolot orenganan kolot da boga hutang mau dikawinkeun bebas berarti budak jadi tumbal masalah geus aya rahasia masyaallah geus bangun nama atuh teu bogoh ieu ngaranna ge api lain bae ya kabelah dina reuneuh biasa ditanya cenah teu bogoh pan reuneuh bomong urusan reuneuh betul lain deui urusan bogoh lain deui urusan reuneuh lain deui ku ari sabaraha 5 cenah sia teu bogoh ulah bomong tapi pinuh ku rahasia. Terjata warga dan barang ditilik-tilik mah masyaallah karim lamun cacak-cacak kawin jeung dipake ka bogoh kumanehanna geus moal bisa ibadah lantaran meureunanan gede karesep teu meunang ditinggalkeun jeung embung ninggalkeun anak diondang ngariung embung lantaran pinuh ku karempan jageulis
di mana lelempangan ngabeakeun duit ya bogoh teh ya segala rupa teh geus main hati bae makan hati teu menang salah saeutik. Nah barang boga pamajikan nu ieu masyaallah dek di majelis bae teh ditatanyakeun dek di masjid bae tilok ditatanyakeun dek kumaha ge tilok ditatanyakeun lantaran aya pinuku kabebasan hirup teh ya. Barang ditanya teh emang sia teh ka mana teu melang ka pamajikan henteu nu antep teu melang sanu daekeun tah nginaheun magahan ngaji tentrem jeung masyarakat tentrem eta rahasiana mah horenganan nu mantep diadukeun ku kolot ieu bakal jadi katentreman jiwa urang teh nyaho eta teu nyaho tah rahasia Allah teh kos kitu. Nah iya ge horeganan rahasiana liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah dek jadikeun sesuatu perkara nu ku Allah dek dipigawe yakni mukminin walaupun setik dek dimenangkeun dek ditulung kafir walaupun loba jeung terlatih dek dielehkeun urusanana urusan Gusti Allah. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Tujuan Gusti Allah teh dek nemongkeun kakufuran jelema anu kufur dengan nyata. Kakufuran jelema anu kufur dek nyata terus dek dialehkeun ku Gusti Allah. Jeung deui kahirupan mukmin anu nyata-nyata hirupna dek dinyatakeun ku Gusti Allah. Mukminin anu saeutik dek ditembongkeun kalawan jelas keimananana, keyakinanana, tur keikhlasanana sehingga menang. Kafir dek dijelaskeun kakafiranana anu pinuh ku kasieun, pinuh ku tipuan, pinuh kakaduhungan dirina walaupun loba dek ditembongkeun kapajrihanana kabodohanana kaboranganana jeung kakaduhunganana loba ku lobana terdidik ku terdidik da eleh contoh setiap orang berangkat ngayakeun perjuangan contoh Badar mendak cinta ahli Badar, cinta Nabi, cinta Allah. Ayalah sholawatna, sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa ahlil badri. Ya Allah, masya Allah, sholawat Badar. Iyalah ku Allah dek ditembongkeun nyata. Jadilah peperangan anu dahsyat. Kafir nu sakitu loba, mukmin nu sakitu saeutik. Kafir nu sakitu terlatih, mukmin anu teu pernah dilatih. Kafir nu sakitu garagahna lantaran pinuh ku persiapan amunisi. Mukmin anu sakitu lalaparna. Tetapi pitulung Allah, masya Allah, pedang